ayun-ayunan engko ya Nurya ulu-ulu itu sah engko ya Nurya menang di beber-beber engko ya Nurya menang di remong hejo engko ilang para layat ayun-ayunan engko ya Nurya ulu-ulu itu sah engko ya Nurya benang deui beber-berung engko ya Nurya benang dika remong hejo engko ilang para layat ayun-ayunan engko ya Nurya ulu-ulu itu sah engko ya Nurya menang di beber-berung engko ya Nurya menang di remong hejo engko ilang para layat ayun-ayunan engko ya Nurya ulu-ulu itu sah engko ya Nurya menang di beber-berung engko ya Nurya menang di remong hejo engko ilang para layat Anjeun angkat samparinjeun cari nafkah ninggalkeun anak nu wajana barongkeang milarilit angkat ke luar negeri sugan hayang dikusti kesayang pipikiran ditinggal selung kewang asa hariwang sok rasakeun di kamuan monok ketiprak nedake sudah
Gedangku macang dede atuh mapaler genana ceuceung kapayun cenah kula ragi sabalangos baya diramatkeun duanana pamugi Allah ngaganjang nyalamatkeun sadayana gara-gara Bapak Ita urang subang pipikiran sok asa menilung kewang gede kamolang sok asa mah niaiwang monok tetipna nedake sudah kudu kumaha cep gigi atuh mapaler genana tiku kuresana melu sairana kana samoja puji syukur kayang aku Pak Haji Ahmad kayang aku kaleran kula jungjungkeun mang jungjungkeun derajat sani ari ku jalan mah ku jalan hati murni persatuan ulalali Bapak Lurah Ahmad deui kadeka mah ajimbot kadeka silih